Malam Jumat teh luluran. Hei Bang Anten, kemarin kan Anda mau nikah luluran dulu kan? Saya tahu biasanya luluran pakai skincare, pakai Purbasari, Nusari Bengkuang, Morolog sadaki teh. Tak kudu kitu, engke lain ayeuna hungkul. Cek malam Jumat teh gosokan tah bangsa roromeheun teh. Malam Jumat waktuna dipake bau durukan. Cing atuh poe Kemis mah ulah durak-duruk keceu. Hei, lain serius dage kan anu deket Kemang sih. Awas ya poe Kemis durak-duruk sih. Waktuna dipake bau plastik sih mah. Matak salakina nguseup wae teh da bener atuh da bau plastik. Terus kalau kitu teh sing bener coba itu rumah tangga ieu teh. Da ibadah nyenangkeun salaki teh. Bener teu Mang? Da urang ge moal ka mana-mana atuh aya di servis mah. Servis salaki teh. Mandi poe Kemis teh. Di malam Jumaah kalau kamu wasisir kerep aing mah da meni hayang ngadelet. Malam Jumaah mah wasisir kerep keprak kepruk ini geuleuh aing da. Meni hayang mulangkeun buru-buru da nya. Meni hayang gura isuk teh hayang nganterkeun ka kolotna. Itu waktuna dipake